Biri abah pada nyusu gitu. Jadi malik nawar. Lan. Abi teh ieu nyana kerencangan Oh, di Saudi Arabia. oh, yo caket gini itu. Oh, nyasar ya teh kabar teh. Oh, Bade lalandong, Bah. Da ajeuna teh tos rada panas. panas namanya. Iya masalah nama iya Nenen. nenek nyot. Langsung makanya Abah langsung kaletak gitu. Apa apa? Apa tuh Masalah nama masalah nenen teh? ya itu masalah nenen seputar nenen. Soal itu abah oge nuju hoyong. Bisa deh hoyong anu seperti gitu. Oh, dia teh dari Ya, tempat kumaha nya? teh garing cenah Bah. Jadi badan bogoheun teh baralik deui terang dino awakna aya nonan gitu kan. Hoyong dipangningalkeun we ieu mah. Kurang ge di urang tinggal. Kan ngali dah. Iya gitu mah. Aya ieu. Nah, dia buat iya aya abah di darona ieu. Jika nama cinta sejati, bah. Jadi ieu teh genah cici gitu teh. Aya naon itu ieu. Jika nama lain aya abah atuh da abah mah ngomong aya abi calik lila-lila ting cek abah cenah besi suung ngadal jalan dikacang dihandap. Terang geus ieu. Diundur-undur. Apa teh ka itu? Pas ka itu karena masalah pertanyaan aja gua masih simpen lah. Tadi kamar itu aya calik itu tos 3 jam bagian 3 wengi, 3 jam 3 wengi calik itu. Alah, Dugi ka TTS tadi siapa bu? Ada pek gitu. Ai si orang teh bener kacang teh oke. Akar teh ka dieu. ah jadi ngampar. Alah, kumaha aja mah abu. Aku ya abah ring ngadong ieu mah. Ngan nyaan diangkat ku abah teh keun ga nyeureun. Karena itu Akar aya nu ti kojot sagala. Kana akar eta. Jika teh katiku panjang. Tananan. Ari abah resep panjang gitu. Alah, atuh talian. Resep sana-sanaon. Diundur. Kena abah yo tepung buku ya coba butuh. Hayang kieu. sana tapi bade lalandong hari Abah ka mana wae. Si teteh teh rada kaganggu, Bah. Oh. Kaganggu rokok ge diplastikan. Aja teh bungkusna gitu tah. Oh gitu. Terus hariwang abi teh emut ka Abah gitu, solusina Bah gitu. Insya Allah da abah mah seueur solusi. Malah tadi oke anu nyungkeun solusi nya kalau resan stok solusi gitu teh. Tio karung di sareng 2 ember solusi. Ai abah. Bapak teh bagikeun tah. Solusi, saya solusi. Solusi ge bagikeun ka Mang Akai. Bah aya solusi, aya jeung seureun ieu pasti. Nu kitu. Asa jadi kabengbat ieu mah kumaha? Nyabelah, 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 nyabelah. Eliminasi bareng. Oh iya, maksud abah teh eta tereliminasi kan teh emut kan solusi. Ais. Anu akhirnya solusi gitu. Ais. Solusi teh. Bah, ieu kumaha ieu perkara percintaan teh ka kieu. Ari eta teh lalaki teh ngajakanna teh dina handphone. Oh, Dina handphone teh kumaha? Cet embem. Ai abi teu ngarti. Kudu kumaha gegeloan dina handphone teh kumaha? Ulah kapal gelo terus gitu. Cika nih HP na. Iya. Tita kumahanya. Oh nya. Ah nya Asa mah. asa meuni bingung maksudnya teh ngajak ku kumahaan. Malah ditu. Ya, ibu udah yang kecil ya, Bu. Alah jadi kumaha atunya bahnya ieu teh. Gampil tos kieu mah. Alah kedah kumaha atuh. Alah Tinggal janjian jeung abah tos kieu mah. jadi bingung abah ieu teh kumahanya. Dar ngajakna teh cenah. Ai cek abi teh naon ieu teh bade bobo nenen apa bade kumaha ieu teh. Jadi bingung. Bonen. Jadi bingung ieu teh. Kudu kumaha aja ki. Kudu kumaha tanya. Terkesima. Lain coba Bu teu kedah kumaha eta mah. Kedah ku abah sih. Tah, ngan ku abah jigana bisa coplok eta heunteu.
Dan ai demi nya diterapkeun ka Abah ya mah. Margi peneropongan Abah ya. Tah kumaha tah? Ya. Ada nerawangna eta nih. Ga Jangan abah ka pot-pot. Kumaha? si gaya susna dua aji itu. Kumaha? Di Terawang teh tuh. Ah iya kumaha ieu? Tapi sarua nya banyak. Hadir. Abah Bang hatiku geus garing hate ieu teh bah. Ai garing hate mentak lompat ka Abah. Kumaha ieu carana? kenal ku Abah mah burung di basuhan. Aduh, Abah. Teh tadi antosan. Garing-garing gitu Abah. Di basuhan. Ciduhan. Itu geus di Abah itu stok Abah stok. Stok cai kaheman aya. Abah tuh hayang. Nuju hate gundah gulaan ya. Gampil. Disiram ku cai kaheman. Sedikit demi sedikit tapi takaran bah langkung di 3 gelas. Alah kumaha tuh apu? Udah orang sabianya teu kedah kumaha neng teh aya di sagadeungan Abah. Nuhun. Da Abah ge pami paraneng jeung neng ye dunya teh asa nuduhan apuh. Itu kuat. Itu kuat. Abah teh bingung ka sirup ku ieu anu tingali hok cai gitu. Atuh apuh kakaraeun urang mah. Kan kita kerek duanya di dia teh bah. Kakaraeun menang bangkok Di ieu. masih ngadu. Bangkok ieu mah. Lah biasa mah nu datang TKT kamu bangkok. Kita kapan Jadi ente sia-sia ieu mah. kangen onta bah. Nyekruk we cenah kunaon. Anak di Arab ka dieu gitu. Aya panarosan nu sae. Jadi saya Abah cenah kitu nya, Mang Apu. Anu sementara Abah ieu udah nyiapkeun rasa kakangan ieu teh kana sepan geus ieu kaset. Nya pangimpenan nu tadi. Di berarti urang teh cinta sejati. Nah, biasa mah Pu. Cinta sejati berarti urang teh. Biasa neng ka dieu teh nu ka PKT. Ini baru 2 loh, saya suguhin. Baru dua. Ada berapa Masih banyak nanti ada si pirang. Si Pirang, maaf itu sayang. Gimana eta? Asbak. Kudu wae bah ieu bawaanna teh mulak we siga kereta api. Nah kadang-kadang si neng teh unggi teh ada pangimpenan anu ka aya. Supaya Bu. Lah kadang ngerokok tuh sok sebatang berdua. Apaan cinta? Ada cinta berarti Abah setik. Lain, kumaha ya pananya teh kada nyara-nyara ciga jodohkeun. Apa sanes ngajodohkeun Abah? Kumaha ieu teh? Sanes balik ngajodoh ya. Kan sigana lamun teu deukeut kieu teh ieu ilmu Abah mah ieu mah asup. Mal asup. Abah mau deukeut. Daun harus. Nah mi teh deukeut teh lah Bu. Ese asup. Kan lain bingung ya teh. Bingung ya teh da. Kalau sudah masuk lupa berdiri. Sama Abah ge. Saya sama Abah oke. Neng, Ieu kumaha Abah solusina Abah? pami cek Abah mah dina HP eta ngajakkeun kumaha? Ngajak kikituan. Ngajak gitu. Ngajak kegituan teh kedahan teh urang teh kena sami istri gosa. Kikituan. Jadi kumaha atuh ieu Abah? Istri gosa nya gitu. Bae ku neng biasakeun hayang kegituan tapi kedah istri gosa. Alah kumaha eta istighosa teh? Dah dia gelis. Kumaha? Maya nu kadaikeun. Maya nu kadaikeun mah. Moal. Jangan kieu istri ti luhur. Goyang sampai basah. Atuh bisa paeh jika kicimpring. Dawina gede. Nah, ku istri gosa mah insyaallah. Bisa bisa eta tuh. Bisa paeh jika kicimpring kagencet. Abah biasa terek cicing tinggal teh siga komponen. Nah, iya. Tinggal bola gitu. Iya kursi, iya maupun maju bener Bu. Da tadi di dieu Bu. Ulah ngisinkeun nyandak atuh Abah. Janten kieu sih. Efek seregan kieu. Sebenarnya sigana ada magnet ya dari ada satu magnet.
sehingga benda abah tergenyot. Jadi kabetot. Jadi kabetot. Kenapa? Jadi kabetot. Kumaha eta teh? Misalnya sih barang abah jika genyot. Wanita kuat. Tarikanana ieu nih. Berarti kencang. Karasa ku abah eta tarikanna pun ka agung kieu eta. Alah, ngagibeg teh nya, Bang. Aya agung mah sami neng itu tarikan neng ka abah teh sami sareng rasa separo hate abah kasimpen ka. Aduh, atuh berarti kita mah separuh napasku. Malah nanti tadi begitu ka dieu ge separo Teteh geus deg-degan dong. Separuh napas jika na apu. separo hate abah terus langsung Bang ka sedot wanita. Oh, berarti aya eta, Bah. Aya mah. Aura-aura. Aya aura-aura. Tapi lain ka cita. Sigana ieu mah tuh Aura-aura yang tidak jelas. Aura-aura yang tidak jelas. Bingung jelalatan orang jadi bingung, Bang. Fokus Bang mendak barang, Bang. Nilai kadi. da sigana ieu teh kudu baran kunaon-naon ieu. Kita lagi bongkar jeung apa mau barang. Jadi kumaha tuh Abah ayeuna solusi terbaikna ieu teh. Untuk sementara kedah dihanongan. Kedah dihanongan. Mari cian Tetep bingung barang. daya hanongan kan dari Kumaha tuh ieu teh judulna? Wah, kumeta. Kumaha judulna tuh ieu teh? mata pulen deui. Lain gedang ieu mata. Ujug-ujug. Lain gedang. Alah, jadi kudu kumaha tuh ieu teh Bah ayeuna garing hate. Sakumaha tadi dicarekeun ka Abah kalem geulis. Alah, Tek da ringrang ka sompang. ngan abi nya jadi rada kabetot hate ku Abah kumaha ieu teh kubarang. Justru nih geulis ieu Abah oge deh. Langsung semangat. Hate Abah nih pabetot-betot nih. Betot-betot di hate. Are kubarang teh jadi hate teh milu kabetot. Ieu mah. Ngan betot adalah aku ngageung ieu. Sehingga diuk Abah tadi nu kawi ti dieu. Lambat laun Abah merayap. Sampai sini. Sampai sini. Sampai itu orang Abah hampir pendekat. Kemanya. Lah. Ya kemungkinan. Margi Pak Koro. Kayak mau mere sampelnya jauh-jauh kan. Barang langsung. Di dagoan palingnya muka itu dibahela nyusu. Mangga nenen heula cek urang teh gitu. Rasa ka Abah atuh pada. Atuh kadinya sarame sareng nangis. Kuwi teh lain naon cek Aiki baru cenah balik dari itu teh si Abah teh bisa lempang. Nyampai we cenah di Cipicung di jalan teh. Kadang-kadang Kata ka dempet-dempet wae, Bang. Lain kadang-kadang Abah mah sok nyampai teh dia lahunan. Kadang dia Alah. lahunan. Ai Abah, alah genah. Iya, siapa Bu asa merenah ya calik. Genah teh ya. Asa Awas merenah. juga nu kehausan. Langsung udah. Haus. Abah teh bagaikan udah merindukan bulan. Neng Abah teh itu ibarat papah tebih. Alah. Tanpa junjungan. Alah, iki kumaha. Ada secercak air gitu. Atuh tenang kayak bah lamun geus eueuh sasaha urang we duaan. Ada gua geus ada reueuh sasaha. Si anu ngintip. Jeung urang nanya kita sarwalieun. Nah, ini mau tamu salah. Si anu ngintip. Lain liar nih udah. Abah di kebungkungan. Abah teh memang di payun di bumi teh aya liar. Pas ngadongkap dia nah. Lieur gitu. Liar gitu. Muka bayang teh. Jantung mah dia aduh. Lain ya diuk, langsung rubah diuk. Gara-gara rek disusuan. Berarti ya ada iya gelis ya. Ada chemistry yang berbeda. Ada suatu perkembangan
Iya. Setelah berkembangan kan Ilmu jika ada mah kadu. harus ada penutupan, harus ada direkap-rekap gitu. Nah, kalau tidak direkap-rekap mah bahaya. Cening. Jadi ngampol. Ya, nyanak ini sih anak Jadi ngampol. Gara-gara deket jeung Abah. Aduh Gusti Nu Agung ya Allah Abah kumaha tuh teh. gelis ya, abah oke dengan Maaf we nomor serius ah. Nanyakeun teh. Lieur mau tamu dengan apa itu teh ya. Lain bah ameh rapat ku pucuk gedang gitu. Abah kamari dikon. Ah geus naon? Aya pupucukan, dan ulah teh kupu tasong. Pucuk awi nih. Ramuannya ganti. jadi habis berkata-kata hati. Nah, Abu. udah membasah. Udah ada hujan. Lain. Ai Abah ku pucuk gedang. Ai suga teh kumaha di tadi gilas. Lain jajalak. Ari ku pucuk gedang mah kiat atuh lah. Maksudnya mau ame susut kumaha. Entong. Eta mah susut memang susut Kang atuh. Pamitos atuh mah cobi. Kikiwan. Eta pamitos atuh mah jadi. Gusti Nu Agung ya Allah. Jadi lieur. Jadi kumaha tuh ya teh? Ya, tos pacaket kieu mah tinggal ngarean saha deui nya. Aya nama kieu atuh Bah. Abdi mah nyuwunkeun direkeskeun we, engke mah ku Abah. Ai asal lieur kieu. Direkehkeun. Rekeskeun ya rekeskeun. Teuing teu ngarti. Nang tang naon geuning gitu nih. Rekeskeun Abah. Aya Abah sok naon teh. Rekeskeun Ki penting. Rekehkeun. rekeskeun deh. Rekeskeun deh kieu neng. Ieu biasana calik kieu. Calik kieu aja. Terus kumaha Bah? Tah, teras dikieun eta namanya direkeskeun. Gitu. Tah kieu teh direkeskeun. Namun kieu teh. Anu lah sedang waktos pang rekeskeun. Ah, kada jam sabaraha tuh? Ya kira-kira jam Abah ngalayan ke ditu. Ari ieu Diantosan. kedah ibak wengi gitu. Itu kedah nama dimakan ku Abah itu. Alah, kumaha ieu kamar mandina we caian. Iki kumaha tuh iki? Kada resek. Kada pakai sedotan.